kan hanya kasih teman tuh kan itu ayo lumpangan terus ya ibu-ibu tuh pakai tuh hidung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. La ilaha illallah, la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Al-mukarramun, para alim ulama wal ju'ama, para kiai, para ajengan, para sepuh anu dipisepuh, anu kusim kuring dipihormat, oke mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan setempat anu sami kusim kuring dipihormat, oke mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Jajaran panitia peringatan Isra Mi'raj anu ku syariat pangulem tiaran jeuna sim kuring tiasa silaturahmi sareng ibu bapa urang Ciranca leres. Jadi atu-atu jadi gede jeung leutikna amplop wing penting ayeuna ieu kumaha para panitia nya. Lamun amplopna gede berarti panitia teh hideng, ngan lamun amplopna leutik berarti kurang gede, siamanya kurang hideng dages karolot. Nitip we ka panitia sing inget kana sunnah anu geus biasa oge amplop mubalik masuk lebih gede daripada amplop kori, ulah dibalik. Panggung waktu panata acara anu kurang Inggris masuk disebut MC, Master of Ceremony, ngarti henteu sarua uing ge teu pati nyaho. Ngan kurang Sunda masuk disebut proto, sing jelas siap si salah proto.
mau ibu-ibu menjawab penting jabat tiris da geuning kitu bahasa Sunda mah beda we seutik lapadna maka maknana teh sok ngableuwing jauh geura sok tingali sayuran nu baruleud harijo sok dipake nyieun bala-bala nu kitu pangarana mun nu panjang buleud beureum sarua eta sok dipake nyieun bala-bala nu kitu pangarana wor nu sok dibawa ku polisi ngaranna pes nu sok dibawa ku pahansip ngaranna panat nu sok ditakol mun aya bangsat ngaranna koh nu sok dipake ngawadahan kecap ngaranna bot tah mun nu heuras nu aya dina pesak calana si bapa nu kitu mah ngaranna once juring sia tong kamana mending once sia panrek ngaji imah teh kunci na dipesakan ku si bapa heuras manyaya kunci ngagaplek sia ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom ahli pangaosan rahimakumullah dibayun-hayun urang sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana alhamdulillah berkat untayan tanjijihan di sifat kudrat sidarun irodan anjeuna urang sadaya tiasa kempel ngariung di tempat anu mudah-mudahan diwuhan kurahmat sareng magfirah ti anjeuna rahmat kali salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargina ka para sahabatna tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadaya anu turut tumut kana ajaran mantena oge mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul udma jaga di yaumil kiamah amin ya Allah ya robbal bu lalu leski ieu teh geus dalahar acan oh sarua atuh uing ge acan tapi tong matak jadi eueuh soraan bu pak Woi punten ibu bapak naos jeung sim kuring mah ibu jeung bapak semangat uing ngaji ibu jeung bapak teu semangat uing balik nah geuning cenah ajengan teh galak isanes galak sim kuring mah nanging ningali dawuhan Kangjeng Rasul malih tercatat dina kitab Muhtarul Ahadits hadis nomor 4 saur Rasul afatul ilmi an-nisyanu wa ido'atuhu antuhadisal ilma ala wiri ahli pancabahya ilmu teh poho kasut noler-noler ilmu kasut ngamumurekeun ilmu kasut ngamubadir ilmu ngomongkeun ilmu kalain ahli ilmu nu kumaha disebut lain ahli ilmu disebutkeun dina kitab At-Tanwir Sarah Jami'us Shaghir di antara nu lain ahli ilmu teh jalma nu awakna jalma nu ragana hadir di tempat ilmu tapi hate jeung pikirna teu milu hadir di tempat pengajian. Jadi daripada uing ngaji ibu ngobrol, daripada uing ngaji bapak nunutan, mending balik uing mayeuna keneh kajen teu dibayar oge. Bisi disebut noler-noler ilmu, bisi disebut ngamomorekeun ilmu, bisi disebut mubadir ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Siap ngaos Bu, siap? Siap ngaos Pak, siap? Bu, Pak, alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Satu acan simkuring kebatnya lumampa nyaritakeun perkara anu pakuat pakain patula pakali bahkan pajejeut jeung masalah Isra Mi'raj yuk urang tapakur heula.
naon ajengan ari tapakur teh mikir. Ari mikir positif make hulu, lain make tuur. Kumaha mikirna kieu. Lamun datang bulan mulud, urang dieu osok muludan. Naon eusina? Ngaji gitu jawab. Naon eusina? Datang bulan Syawal, urang dieu osok halal bil halal. Naon eusina? Datang bulan Muharram, urang dieu osok muharaman. Naon eusina? Datang bulan Rajab, urang dieu osok rajaban. Eusina mah ngaji kene ngaji, ngaos kene ngaos. Nah tuh cenah ajengan make beda ngaranna. Bulan mulud disebut muludan, bulan Syawal disebut halal bil halal, bulan Muharram disebut muharaman, bulan Rajab disebut rajaban. Jawab, sabab beda tempat jeung beda waktu maka beda ngaranna. Najan eta keneh. Atuh ari kitu mah ibu ngaji teh teu beda siga bulu. Terang ibu bulu, gaduh bulu, loba seutik. Kerok si sawareh ngewal obat deing mah. Ngomong kana gawirna mah geuleuh ka sia ngahalangan. Siga bulu kumaha bulu? Bulu teh bulu. Ngan lamun bulu beda tempat jadina maka bulu beda ngaranna. Laras henteu. Sok kita percaya mah urang kataan. Mun jadi dina mastaka naon namina dina gado lureun bewir lureun mata dina pipi nakarang baga sia kalah nyengir. Nu awewe nu lalaki sarua ngaranna mah ngan bedana ari nu lalaki babalak ka puhu, nu awewe babalak ka sisi. Ngan teu wani ari wing kudu nyebut taok masieun suing. Contoh ieu mah sia. Ngaji pun seperti itu. Yang beda hanya nama, yang beda hanya istilah. Eusi nama ngaji, eusi nama ngaos. Kenapa hal ini saya bahas? Sabab loba jelema zaman kiwari loba manusia zaman ayeuna. Nu ngabid'ahkeun bulu dan ngaharamkeun rajaban, ngateu meunangkeun muharaman. Montong rajaban bid'ah, montong buludan eueuh ti nabina, montong muharaman eueuh ti rasulna. Aya urang dieu nu kitu aya Allah, bisi aya bagung eta jalma. Teu nyahoan bahwa eusi rajaban, eusi muludan, eusi muharaman tiada lain dan tiada bukan adalah proses thalabul ilmi yang dipatukan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mahdi ilal lahdi tibibiti ais nepi ka dipais. Timbul pertanyaan, ajengan kunaon urang teh we kudu ngaji jeung ngaji, kunaon urang teh we kudu ngaos jeung ngaos? Maka yang menjadi jawaban adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna nyaurkeun teu aya hiji tempat, teu aya hiji waktos anu langkung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat yang waktos anu diangge mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Almarhum al-makbur pun aktif pendiri pondok pesantren Miftul Huda Manun Jaya. Wa ajengan Kiai Haji Khair Apandi ajengan kantos nyaurkeun di mana-mana di tempat dikalindengkeun kalam ilahi, dibacakan salat Nabi, digali ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat turun datang berbondong-bondong tuluy ngepengkeun kana jang-jang naon jang tempat ibu-ibu bapak-bapak hadir di tempat pengajian. Lu mau wisana secara syariat diuk kaya tempat nu syaki warurana. Hakikatna urang sadaya nu hadir di tempat kabeh keur diucapkan dina jam-jam malaikat. Mata di tempat ilmu mah betah, tara ingat kana hutang. Ciri betah di tempat ilmu, loba jalma nu ngaji nepi ka nunutan. Aya nunutan di aya. Heueuh eta teh ciri betah. Dalam teu betah mah mauliseun hees.
aya nonton dia aya gentong diudangkeun lumayan jang nyingsieunan setan sabab tampolan nama setan teh sieun kene kudu hees daripada kudu sholat. Tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih berharga, tidak ada tempat yang lebih bernilai dibandingkan dengan tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di bahasa Sunda, tempat sebenarnya disebut pengajian. Naon pengajian? Pangaji. Naon pangaji? Nilai. Tempat sebenarnya disebut pangaosan. Naon pangaosan? Pangaos. Naon pangaos? Harga. Sabab di tempat lebih bernilai, di tempat lebih berharga dibandingkan dengan tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atuh jadi atuh lamun hayang jadi jalma bernilai, lamun hayang jadi jalma berharga, loba ngahdiran tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ibu bapak ku tukang pidato mah ku tukang biantara tempat saudara kita sok dianalogikeun, sok ditamsilkeun, sok ditasbihkeun kana kembang. Dina pada laun deh, dina pada endahna omu laun eta kembang keur mekar. Geuning kudu ngawinkeun masuk diomongkeun. Balap di gligar daati campaka mangkak nadada kembang tancung dugu bulu. Naon eta? Itu adalah tempatnya ilmu seperti itu. Bakatin ku endah-endahna eta kembang keur mekar. Yang tiada lain itu adalah tempatnya ilmu. Maka sasatoan sok daratan kabaritaeun nyalampeurkeun kana eta kembang leusteun. Cik urang samikeun di Ciranca sareng di Manon Jaya. Sasatoan sok datang kana kembang nu keur mekar di dieu naon wae hiji. Kukupu. 2. Nirwan. 3. Sok bari mikir saya ngajina tuh. 3. Pan odeng teh nyeruan-nyeruan kene sia. 3. Bapak toh 4. Tawon teh sawa nyeruan-nyeruan kene. Naon deui? Manuk. Manya manuk kana kembang, manuk makana pipaneneun sia. Geus aing mah daripada pasea. Ieu mah di abdi di Manon Jaya. Sasatoan nu sok datang kana kembang nu keur mekar teh aya op. Sakitu sia batuan-batuan komo, kuperih bantuan mayar moal. Aya op. Gitu. Mana? Hiji. Sasatoan nu sok datang kana kembang nu keur mekar teh papatong. Naon cenah euy? Papatong datang kana kembang datang. Nepi handeup sikeun papatong mah. Di mana tuh hendeupna? Dina dahan atawa di daun. Tara dina kembang. Bisa terpercaya coba isukan ilikan. Tara aya papatong hendeuk dina kembang. Hendeupna dina dahan paling banter dina daun. Saha eta? Urang Ciranca. Euy, begana cenah penting ayeuna di Masjid Baitur Rahman rek aya Islami arek kan itu arek. Indit di mana? Indit. Nepi ka pangajian. Hanteu. Di mana tuh ngaji daun teh? Dihareupeun imah batur, dihareupeun warung batur, di nu poe nu kitu ngaranna. Loba belah itu papatong. Jeung kuing bari ngaji mah maju ka belah hareup, tapi keur we tong digeugeureukeun da nu kitu mah ngaranna ge. 2. Sasakoan nu sok datang kana kembang nu keur mekar teh kukupu. Naon cenah euy? Kukupu datang kana kembang datang. Nepi alhamdulillah nepi ngan hanjakal sikeun kukupu mah taraek ngajedog. Ayo we gedeber ka ditu, gedeber ka dieu, pindah ka ditu, pindah ka dieu. Saha eta? Urang Ciranca sia. Datang ke pengajian datang nepi alhamdulillah nepi ngan hanjakal sia teh mah teu ngajedog. Ayo lupangan terus ka ibu-ibu tuh pake tuh hidung tuh. Ya awewe jama penting sia kumaha jadi kupu-kupu malam. Tuh. Teh dikeresakeun aya nang tungguin keur ngomong. Allah mere contoh itu. Tengok. Sasatoan nu sok datang kana kembang nu keur mekar teh Bang Bara. Naon cenah euy? Bang Bara datang kana kembang datang. Nepi alhamdulillah nepi ngan hanjakal sikeun Bang Bara mah tara naik krepeh. Euy we di sana. Ngeong
saha eta bener datang ke pengajian datang nepi alhamdulillah nepi ngan hanya kalsi eta mah we ngocok hayo we ngawan hayo we ngoronyo selain ngorowot menyang ngaji bari ngorowot aya nu kitu di dieu aya naon ngaranna naon aya di dieu Bang Bara aya debuh lah tuman sia opat sasatoan usuk datang kana kemang nu keur mekar teh nyiruan naon cenah alias kum alias alias odeng lain odang sia kade punten di dia aya sayang nyiruan di dia aya kemang nu keur mekar jauh cari tanaman hampir ku uing kudu turun mah jeung nyiruan wis ada makanan nih jauh-jauh di jauh ganggang di tiang eta nyiruan hiber menuju kana kemang nepi kana kemang antol kana kemang geus antol kana kemang tuluy sup kana jero kemang dan tingna antol kumpul ari teu asup mah tong mana meuni sia we keur ngomong ke nyiruan sup kana jero kemang geus asup kana jero kemang tuluy nyeuseut saripati eta kemang saripati kemang balik deui kana sayangna saripati kemang nu tadi kumanehna diseuseup disedot diserot dialat di jero kemang diolah dina sayangna jadi jadul loba manfaatna madu ngaranna saha eta wah sia pede mudah-mudahan urang cerah jamin oi bejana cenah penting aya arek aya pengajian arek kana itu arek jauh-jauh dicucuk anggang-anggang di tiang datang ke tempat pengajian hujan aya payung leueur aya itu poe aya baterai tiris boga jaket capek aya motor datang ke tempat pengajian tulis sidang ke bari palem ngupingkeun tausiah penjelasan ti para ulama para kiai para ajengan beres pengajian balik ka ibadah sewang-sewangan naon tadi kumanehna diaji dikaji di tempat ilmu diamalkeun dina kehidupan sapopoena sehingga rumah tanggana jadi runtuh raut sauyunan kacai jadi seleuwih derek ngaji kadarat jadi salogak derek salat jauh tina paceng kadan jeung bapa sehat bo pa oi cik urang jalujur euy ieu dicirancai nu ngaji sakilobana kira-kira nu hadir penting ayeuna lolobana papatong kukupu Bang Bara atawa nyiruan wah sia tong ngaku-ngaku nyiruan ari balik ngaji pasya jeung salaki masih aku we nyiruan ari balik ngaji sarepat tongong-tongong jeung salaki dong ngoblak atuh pamajikan dong ngoblak kenca Bang Bara kitu patut masih tapi sok bae ketang sarepat tongong-tong jeung salaki ngan peda ibu nongongan risbang salaki nongongan lalangit eta mah saban penting oge osok ibu pasya jeung salaki ini jalujur ka era bapak osok pasya jeung pamajikan Pak Tara si ibu osok si bapak Tara ari ibu pasya jeung salaki anu mana tuh jeung si ibu teh atuh da cenah-cengan rek teu pasya kumaha salaki abi mah koret awas seorang pamajikan teu meunang nyebut salaki koret haram tuh dawana ya punten pamajikan mah naon bae sabaraha we dimikeun ku salaki tarimakeun bari syukuran naon cenah Bu tarimakeun bari salaki nyabang ka Jakarta kakara 3 poe geus balik mama wayahna bapak teh betah di Jakarta teh lain masalah reunjeun teh masalah banjir ngan bapak teh bisa jauh we jeung mama ngan alhamdulillah ya bapak teh menang duit 10 juta sing mahi 3 poeun tarimakeun bare syukuran bila ku 10 juta 3 poe teu mahi sia yang sabaraha atuh
hari pek salaki nanya badai satahun terbalik-balik di SMS, di suratan, di WhatsApp, di telepon, kakara jebul anak pok teh mama boyana bapak teh mungkin artos 20.000 sing mahi satahun mahi mau abu mahi sia tinggal belikan karena kalender mahi satahun salaki hengen udut tinggal linting Januari salaki hengen kopi ting Februari salaki hengen dengan kejo tinggal urap Maret mahi satahun cek salaki nate mamah jeung naon enak rencang sangu jeung goreng Desember gitu osok ibu pasti jeung salaki osok mending jalujurnya meh babari bubaran anak bapak osok pasti jeung pamajikan pak tah gitu halus ya punten ibu bapak ieu mah saurupun guru yang rumah tangga bakal boleh diajar boro-boro anu kakarasa tahun 2 tahun mesin ke 10-an tahun ke rumah tangga bakal boleh diajar ngan lamun rumah tangga hayang harmonis runtut tahun sauyunan jauh tidak pacenganan jeung papaseaan maka salaki kudu apal kana fungsi pamajikan kudu apal kana tugas tuluy laksanakeun mana kitu kewajiban salaki punten abdi bade kasih bapak heula pak euy ya pak kewajiban salaki teh loba pangan opat sabar cenah pak sok pak nyari sik diri nyari awak pak geus bisa can bapak ngalaksanakeun opat lamun bapak geus bisa ngalaksanakeun opat maka bapak ditana suami sejati suami idaman para istri manopat hiji pak paraban pamajikan sing nepi ka sabab ade siapa teu meunang beuteung pamajikan urang kukurubukan gara-gara lapar tuluy lompat ka indung bapana alias rek mentahakaneun lamun aya salaki nu kitu saur Rasul ngaranna salaki khianat yang salah anak batur sia hiji apa dua apa pakaian pamajikan ku pakaian anu weuh tinggalin batul muin panu deukeut minimal 1 tahun 2 kali alias 6 bulan sekali bapak kudu mangbelikeun baju anyar jang pamajikan osok pak heula sia aing nanya ka salakina heula osok pak osok bu kari wing kudu percaya kanu mana tuh cek salakina osok cek pamajikan tara cek pamajikan teh borora cek ajengan kajian ke datang lebaran kudu ditongengan heula kakara pangajukeun teu pak imahan pamajikan ku imah anu pakeuh montong anu reyot sia kade pak nyieun imah teh tugas salaki lain tugas metoha tugas pamarentah lain dewe celai mangadaguan ruti lahu naon gadap sia salakina opat sarean pamajikan sing nepi ka reuneuh atos pak atos tapi mah bisa nomor 4 tungkul goblok sih ayeuna ibu tong kanyeungir sia teh hiji uneh mimin geus da ibu ge boga kewajiban sabar aja kewajiban abdi ajengan sami kewajiban ibu ge 4 sabar aja bu sok ibu ge bari nyari sik diri nyari awak geus bisa can ibu ngalaksanakeun 4 namun ibu geus bisa ngalaksanakeun 4 maka ibu teh teh istri sejati istri idaman para suami man 4 hiji ibu kudu bisa masak sia wing cananya nah sabab lamun ibu teh bisa masak maka duit salaki bakal lumpat ke restoran bakal lumpat ke rumah makan osok masak ibu alhamdulillah bisa masak bisa goreng nog jeung minum mie rumah tangga puluhan tahun hayu we norang goreng nog deui minum mie deui atuh salakina moal pepras beuteung dan hakanan we mie cik mikir atuh teh mimin tuh dina majalah dina surat kabar dina radio dina televisi sok aya pelatihan menu memasak masakan biasa menjadi luar biasa dengan koki yang istimewa yaitu istri tercinta hiji dua ibu kudu bisa diwedah alias dandan bisa ibu dandan alhamdulillah kudu bisa sih osok dandan
osok ngan hanjakal ibu madam dan lain jam salaki jam 1 jam tukang ojek sia jam 1 jam supir angkot bagawah cenah-cenah teh fitnah lain fitnah kuing mapakta sok we tingali mun rek ka pasar mun rek ka undangan mun rek ka mall mun rek kabeh kota mun sagala tuterapkeun lip lipstick lip gloss eyeshadow eyeliner maskara blush on kontur foundation bedakna pelindung bedak bebek harum sali semprot kiri semprot kanan tepi rahasia erek nangkot ka tukang ojek rek ngareneng jeung supir angkot kumaha mun rek ngaripan salaki kitu hanteu eta ngaku sia deuk harapan salaki mamake daster geus saroe make BH sisi nate geus pinuh ku cipoting malah nu katuhu makali nate geus pegat atuh make paniti make cangcut geus bau lalai osok kitu tara montong sih ulah omong pemajikan ajengan atau gagah barang pakai ayah ini pemajikan ajengan ayah pemajikan ajengan ayah sing hade barang pakai na pemajikan ajengan montong erakieu bisi siga di Garut euy ayah ajengan imaman salat subuh kabaran make soman lah kencat siga kieu Allahu Akbar eta makmum timiti takbiratul ihram nepi ka we salam hayu we salusurian ceuk imam dina hatena ieu jeung sirikeun aing lain yang sirikeun aing lain teu sadar pas salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah innalillahi si goreng teh lain sorban tapi kutang pamajikan sigana rusuh rek imaman salat subuh kutang disangka sorban leuh lamun kutangna teh alus ieu masih sina geus pinuh ku cimuting bari aya panitihan 3 siki ya punten jarang ajengan nerangkeun ku aing arek diterangkeun wios wah ngamek wah bendung wah ngamekan wah oh bisi sia modar wah ngamekan mah ya punten bu ya dengekeun ya bu ya montong sampai keluar imah montong sampai kadeung ku batur jang salaki pikeun kabeh ya lamun malam Jumat datang teh siga penting ayeuna tah ibu teh make rok anu sakieu tah anu sajeungka deui kana terminal anu sakieu anu transparan apa transparan transparan teh di di luar kadeuleur sina anu sakieu tah boga henteu meuli atuh sia manya kudu pambalikeun ku aing ari salah kieu teh keur ngalamun kieu tah malum pausana teu pati lancar kieu masalah kieu awas ibu ulah kelasina karaokean ulah kelasina neupong dut ulah kelasina dengan hiburan lu teu paralung hibur ku ibu da kewajiban eta teh sok ibu teh ngaliwat ka hareupeunana bari make rok anu sakieu teh anu transparan teh tuluy ibu teh ngomong barade ye tahu Sumedang ari salakina teh ngeluh keneh wae kita keun saeutik sakali ibu ngakintek maka 100 robat Allah luksur pikeun ibu jeung caroge engal aa ieu tahu Sumedang bilih ka bujeng daaleun dua tilu tugas pamajikan teh ibu kudu bisa nangkarak osok ibu nangkarak bisa nangkarak tapi laku siapa yang teu bisa kalawan nangkuban nangkarak teh nah cenah si ibu make kudu bisa nangkarak punten ieu hubungan jeung si bapak kok walaupun bapak tukang usaha ini sabon kue di bumi pak ini anjing-anjing wih pasosonten maka dina ini tong gagabah lamun hayang menang rezeki aya rumus lah pak omah rumusna nyaeta kumaha posisi sarena pamajikan dina waktu subuh punten potong gagabah ya baik lamun pamajikan bapak sarena yang ingin belah katuh dengan maka bapak kudu irit ka belah kulon atawa ka belah wetan didinya aya piriskeun bapak lamun pamajikan bapak sareng ingin ka belah kenja kita maka bapak kudu irit ka belah kaler didinya aya piriskeun bapak lamun pamajikan bapak sayang nang kuba dira
maka bapak kudu irit kabelah kidul didinya aya pirisieun bapak. Ngan lamun pamajikan bapak sareng nangkarak kita maka wayahna bapak ulah ka mana-mana. Sebab rezeki ada di depan mata. Selanjutnya terserah Anda itu Pak. Nomor kaopat tugas pamajikan teh ibu kudu bisa ngadengkak. Kosong ibu ngadengkak. Wah, sekeun ini ngadengkak ya. Jika belum suiker. Dari kesini mantap sok loba kamonesan kemudian ke ngora tutup malam Jumat datang beri kabeh jurus kudu dikaluarkeun ieu teh jurus sepet jaya gernyem nilem lele ngaceng jehe tangkot monyet bangkong sapintrong ajur gedang entep senok gebrek limus caringin rungkat solenang benih tidak jangan temu di loba-loba ting jurus nah ira cek Allah nah gitu cek Allah nisaukum harsun lakum waktu harsakum anda syitum pamajikan sia teh sawasia pamajikan sia teh kebon sia peklakan sawasia pelakan kebon sia kumaha sia we cara nama ngan beda ari geus aki-aki geus ini mah kudu inget kana umur bisi potong cangkeng. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya dina ieu wengi kempel di darana gami eling di Isra Mi'raj geuna jungjulan urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten satu acana simpuring bae harus ka ibu-ibu jeung bapak-bapak. Bu, ari Isra Mi'raj teh naon? Cenah aing teh nyaho Pak ari Isra Mi'raj teh naon carua cenah aing teh apa tah ieu panyakit urang masuk kadang-kadang ngomong ke hiji perkara bari teu apal hartina laras henteu ngomong we barokah qanaah istiqomah ditanya naon hartina teuing teu nyaho ngomong mah sering Isra Mi'raj ditanya naon Isra Mi'raj teuing teu apa pada punten ngomong gen hiji perkara bari teu apal hartina ieu sangat berbahaya teu meunang kade punten satu acana dupi di dieu sok aya nu nyanyi cingcang keling tara cingcang keling manuk cingkleng cenah tara eta bisa sia plos ka kolong bapak satar meni parinter kana kitu patutna punten ibu bapak tiwiti ayeuna kahareup bisi di Ciranca sok aya nu nyanyi cingcang keling montong sia ulah haram nah sabada diteliti ku para ahli jurnalis ku ahli bahasa ternyata cingcang keling ngandung unsur pornografi dan pornografi jorang cingcang keling teh porno cingcang keling teh bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang wios sipuri ngabahas lah cingcang keling memang ngabahas Isra Mi'raj wios man kadang ulah nyebut uing ngajengan cingcang keling nya sapenting nu ngajina ajengan cingcang keling goblok sia bisa jika di Majalaya atau di Bandung ayah MC kurang ajar. Untuk tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh ajudan cingcang keling dari Tasikmalaya Waedan sia. Cingcang keling manuk cingkleng cinetan bos kakolong bapak satar buleudeng cing. Naon ari cing teh? Cing itu saha? Cing ieu sabaraha? Cing ieu naon? Cing teh hartina tebak kumaneh. Cing tebak kumaneh naon nu kudu ditebak cang ari cang naon cut di sia cang teh kacang berarti mun dihijikeun tebak kumaneh kacang nu kumaha da loba kacang teh keling ari keling naon hideung berarti mun dihijikeun tebak kumaneh kacang hideung geus kitu kumaha manuk cingkleng cineten aya manuk cingkleng cineten luhureun kacang hideung tuluy kumaha teu ngeunah cineten di dieu mah ka mana tulunganna plos ka kolong kana kolongeun kacang hideung geus kitu kumaha bapak satar buleunang jorang henteu porno henteu kunaon sok dinyanyikeun atuh sabab teu apal mata ngomong ke hiji perkara lamun dapal artinya dawan Allah subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
janganlah engkau mengikuti suatu perkara yang mana engkau tidak terdapat pengetahuan di dalamnya. Numawi tidak ilmu mantek, jauh sebelum berbicara tasdek harus paham dulu tasawuf. Jangan berharap tasdeknya betul jika tasawufnya amburadul. Karena keabsahan tasdek sangat ditentukan dengan validitas data yang terjaga di dalam tasawuf. Maka tasawuf sok diuji heula keabsahanana kudu ngaran akas jeung tanakun. Lumawi saat urang berbicara hikmah Islamiyah, urang kedah heula naon sih Islamiyah teh. Ayo urang jadikan kitab Tuhfatul Murid Al-Syarhi Jauhar Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri sebagai rujukan. Didinya anjeunna mulingakeun bahwa disebut Isra adalah Syairuhu sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berjalan Kanjeng Nabi tina waktu sungi di Masjidil Haram anu aya di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Timbul pertanyaan ti urang Ciranca, ajengan kunaon Gusti Rasul Isra Mi'rajna teh ti penting teu ti berat? Padahal mati penting mah parawe pikah keungeun pikah melangeun kumaha Gusti Rasul ti kosewat tina buropan hese bubaranana beda jeung ti beurang pacaraan aman deui kunaon Gusti Rasul Isra Mi'raj ti penting teu ti beurang. Bisi aya pertanyaan model kitu ti urang dia, maka ieu pertanyaan parantos diwaler ku Syekh Jalaluddin As-Suyuti miwah Syekh Jalaluddin Al-Mahili. Kunaon pangna Gusti Rasul Isra Mi'raj ti penting teu ti beurang? Jawabanana sabab Isra Mi'raj teh dina raraga ibadah. Sedangkan ari ibadah alus keneh dipigawe ti penting daripada dipigawe beurang. Sabab penting waktu nu dicanangkeun ku Allah pikeun hambana ibadah ka ranjeun. Mata ibu bapak ngaji di penting siga kieu leuwih gede ganjaranna daripada ngaji ti beurang. Sodako ti penting lebih gede ganjaran daripada sodako ti beurang. Sholat sunat ti penting lebih gede ganjaran daripada sholat sunat ti beurang. Bahkan pada ayat ibadah anu khusus dipigawe nanti ti penting teu bisa ti beurang naon? Tahajud, osok tahajud. Alhamdulillah, ngan ulah bari ngabohong da aing ge apa timan anu deukeut we dina kitab Talimul Muta'alim. Cek dina kitab Talimul Muta'alim jelema tukang tahajud mah paduli teu boga duit, paduli rawe ku hutang, beungeut teh bakal beal marah mah. Ari beungeut cara kudu ieu mah curiga kana tahajud ieu teh. Oh sok tahajud ieu, kudu sia. Jeung Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah, niscaya Allah akan mengutusmu ke tempat yang terpuji. Tinggal ayat anu sanes. Allah Subhanahu wa taala nguringakeun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sok dipenting teh haruda acara itulah ngadaon ki hungkul geus tuluy wudu geus wudu tuluy salat tahajud geus salat tahajud tuluy maca sayat sakalimat tina Qur'an. Cik urang ieu lamun geus kieu sok tuluy sare deui atawa sok tuluy wudu untuk salat tahajud. Sare deui. Ya rorok geuningan euy. Ulah ka sare deui sia omeh heula. Bisi ararakeun. Jeung Allah jaminanna lamun jelema tukang tahajud, tukang maca Quran dina waktu penting, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ku Allah dibakal dibere qaulan tsaqila, omongan anu berbobot, omongan anu berwibawa, omongan anu digugu jeung ditiru ku batu. Kade bisi cek si ibu. Aing meni hese pisan ngurus anak teh, teu nurut pisan ka aing tahajud. Bisi cek si bapak aing meni hese ngurus pamajikan teh tahajud, Pak. Bisi cek paku aing meni hese ngurus masyarakat teh tahajud, Pak Kubu sia. Bisi cek ajengan aing meni hese ngurus masyarakat teh tahajud ajengan sia. Janji ti Allah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, jelema tukang tahajud bari tuluykeun maca ayat sakalimat tina Quran. Cek Allah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bahkan punten ibu boro-boro jelema makhluk rupa agung na makhluk rupa mulyana laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dalah satu anu hina, satu anu rendah tapi daek jadi penting bari ibadah ka Allah, maka eta satu bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rek nanya uing ka urang ieu, satu nu panggoring patut-patutna satu naon? Anjing. Alus kene anjing mah dina sarasapina aya 10 sifat istimewa anjing anu kudu dicontoh ku jelema. Naon deui? Bagong alus keneh bagong manaon deui? Monyet.
dulu saya cek dari monyet mah punten eueuh deui sato anu panggoreng patut-patut nak kecuali bangkong naon cenah euy sok tingali bangkong irung pesek mata punceli tarang jebak biwir doer gado cabe jarawat sawak-awak goreng patut eta bangkong mata lamun aya awewe geulis kawin ka lalaki na goreng patut disebut nate awewe nincak bangkong goreng patut eta bangkong tetapi ibu bapak sanajan eta bangkong goreng patut ternyata eta bangkong dimuliakeun ku Allah dimuliakeun ku Rasul ciri dimuliakeun nyawana dilindungi ku undang-undang Allah dilindungi ku undang-undang Rasul teu meunang bangkong dipaehan bisa terpercaya tinggal di Sahih Bukhari Rasul ngadawuh wala taqtulud dudda maneh teu meunang maehan bangkong haram bangkong dipaehan ada itu isi ibu kerja sako ya bangkong asup ka imah digebung ku sapu nyeren mereka paeh doraka isi bapak balik ngaji penting-penting di motor ya bangkong aliwat digeret mereka paeh doraka teu meunang bangkong dipaehan umaca lajengan ari dihakan aya urang nu sok hakan bangkong nu sok hakan suy ke aya heupan suy ke teh bangkong sia umaca narka dihakan dijawab euy dihakan mah meunang nu teu meunang mah dipaehan ngan sarap dihakan kudu hirup disingkeun ge kudu hirup bisa moal atuh mun tong hakan bangkong sia kene hayam ya kene soang ya kene entong ya kene kalkun der ngahakan bangkong ari orang rek ngahakan naon eta timbul pertanyaan ajengan kunaon eta bangkong anu sakitu hirang bangkong anu sakitu geuleuhna bet dimuliakeun ku Allah jawabanana tinggal kitab Fathul Bari sarah Sahih Bukhari Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani muliakeun sabab pagawean bangkong nyaring penting bari ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kadengena kurang kok eta mah kadengena kurang cet kong wek cet kong rame di sawah burogodon kodok subuh patembalan eta mah kadengena kurang padahal cek bangkok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salam subhanallah bangkong sina disarana uing minum heula awe politik bangkong anu sakitu hinana bangkong anu sakitu goreng patutna tapi daek nyari penting bari ibadah ka Allah maka eta bangkong meunang kamuliaan mana komo ibu anu gaheulis mana komo bapak anu garaga daek nyari penting bari ibadah ka Allah janji di Allah asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda ku Allah bakal ditempatkeun di tempat anu terpuji urang bandingkeun hiji deui aya satu teh numpang centil-centil satu numpang up to date nanaon bajing orai tinggali orai mah baju nanti selalu on mode up to date ereh ibu-ibu urang dia oge teu kauk baju nalayu sekar ganti ku baju anu anyar tapi sanajan eta orai centil eta orai up to date eta orai selalu on mode eta orai justru dihinakeun ku Allah jeung ku Rasulna ciri dihinakeun tinggali di Sahih Bukhari Rasul ngadawu ida wajadtumul hayata faqtuluha iraha wae di mana wae maneh magihan orai mah sunnah dipaehan
kecuali hiji cenah dina muslim orang hideung anu buntet eta mah ulah dipaehan. Nah sabab orang buntet anu hideung mah cenah eta jelmaan tina jin di luar eta sunat orang dipaehan. Timbul pertanyaan si bapak, ya jangan pan orang ge osok yang penting nah di bangkong mah ulah dipaehan orang ikut dipaehan. Jawabannya bener, orang osok nyari penting ngan eta orang nyari penting lain dipakai ibadah ka Allah tapi dipakai neangan mangsa. Cek si bapak cenah abdi ge osok nyari penting mah heueuh ngan siapa nyari penting na gapleh jeung remi. Abdi ge osok nyari penting mah ngan siapa nyari penting na lalajoli ka Inggris. Awas nu kitu mah lain bangkong tapi anu sunat lah cek si ibu lain cek uing sih ari miraj naon wih dari kana kitab Johar Tauhid didinya Syekh Ibrahim Al-Bajuri nguningakeun bahwa disebut miraj adalah i'rajuhu sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha naikna Kangjeng Rasul ti Masjidil Aqsa anu aya di Palestina dugikeun ka rok-rok kanu sawan ka langit ka-7 berakhir di Sidratil Muntaha. Punten itu bapak kamari anyar kene aya ahli fisika modern ngaranna Stephen Hawking paeh di lembana manehna pintar kacida bakat tu pintar baena pernah ngukur jarak bumi jeung panon poe kumanehna diukur jarak bumi jeung panon poe adalah 150 juta kilometer percaya henteu mending percaya sih daripada tamukur 150 juta kilometer. Sementara ulama-ulama ahli astronomi, ulama-ulama ahli perbintangan, ulama-ulama ahli falak sadaya sepakat bahwa yang namanya matahari itu hanya berada di langit keempat. Sementara Rasul bumi ka langit ke-7 bahkan lebih. Berarti lebih jauh daripada 150 juta kilometer. Lamun dikali 2 we jarakna geus 300 juta kilometer. Rasul PP kali gendai 2 berarti 600 juta kilometer. Sementara cek hukum fisika semakin jauh jarak yang ditempuh maka waktu yang dibutuhkan pasti lebih lila. Contoh urang Cilancare ke Jakarta jeung urang Cilancare ke Bandung lila ke Bandung lila ke Jakarta sabab di Cilancare ke Jakarta lebih jauh daripada di Cilancare ke Bandung. Torojol we kitab leutik ngaranna mah kitab Dardir ngan santri sok disebut kitab Bayanama. Kunaon disebut kitab Bayanama? Pedah mimiti kalimahna Bayanama jika urang kana surah Al-Ikhlas sok nyebutnya surah Kulhu pedah mimitina Kulhu. Dina eta kitab dicaritakeun ternyata Rasul berangkat sabana waktu Isya. Lain salat Isya dan can aya salat lagi. Ternyata memeh waktu subuh Rasul geus aya di tempat semula. Artinya jarak yang sangat jauh Rasul ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Berarti ya kejadian biasa atau luar biasa, luar biasa atau luar biasa, luar biasa. Ulantan dia kejadian luar biasa. Tangtu dia kejadian bukan maksud anu tangtu bukan tujuan anu utama naon di antara hiji Allah rek marentahkeun salat. Ieu istimewa salat ibu bapak. Buktina Allah rek marentahkeun zakat cukup kuturun ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah marentahkeun saum cukup kuturun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah marentahkeun ibadah haji cukup kuturun ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tetapi ketika Allah marentahkeun salat Gusti Rasul langsung dipanggil harapannya bisa percaya tanyakan ke Pak Kumu lamun disulatan ku bupati yang dipanggil langsung ku bupati kira-kira nu penting nu disulatan atau anu dipanggil pasti nu dipanggil. Ia adalah dilalah, ia adalah isyarah begitu penting, begitu urgen, begitu ihtimam masalah sholat. Punten sok aya jangan nerangkeun cenah ari salat teh oleh-oleh Isra Mi'raj. Uing mah teu satuju. Nah, sabab ngaran oleh-oleh beuki hakam, teu beuki tinggalkeun eta oleh-oleh. Tidak poe tadi tah uing ngaos. Aya dugi ka bumi mobil parkir kasampakun anak keur diburuan. Buya naon oleh-olehna aduh kacen teu tingali we tanah kardus dibuka we kumaha geus dibuka tinggalkeun we. Ditempok uing sing horeng geusina wajib dan teu beukian beureuh. Coba lamun geusina kinerjoy mun parabutkeun dulurna oleh-oleh
bagi hakan bagi tinggalkan ari sholat paling oleh-oleh naon atuh tugas naon atuh kewajiban daek sempat urun tepurun resep datang waktu sholat laksanakeun ngan hanya kau jelema zaman kiwari teh nu ngaji loba nu mudan loba nu rajaban loba tapi nu wani ninggalkeun sholat oge nu adan manehna ngadekul macul aya tuh jong we ari menteri agama ngomongkeun masalah toa ribut saraya ai toa digorong-gorong api-api toek we adi goblok gitu teh oh urang baru kapancing demo menteri agama nah dia nguruskeun masalah toa sebenarnya anu disasar ku menteri agama mah lain masjid bapak komo di masjid di urang mah da non muslim ieu ada di sakejar ge moal nyala moal coy gelo nu nyaramna moal nu rugi mah sabenerna mah tukang tahu gor tahu bulat sabenerna harunya uing ka tukang tahu bulat coba amari tahuna da mahal teh akad lainna geus kitu minyakna deh mahal adieunkeun toa da diatur oh sebenarnya menteri agama teh nguruskeun tukang tahu bulat teh nguruskeun masjid eta bebas masjid mah tarik saku mau gitu cek menteri agama maksimal 100 desibel apa 100 desibel 100 desibel itu sarua jeung pesawat jet lepas landas tak sama gitu suara artinya mah butut tiba-tiba kurang tarik ya dia mah teh sabaraha desibel teh meunah aing kana teh corona ge 100 desibel jelebur bebas wae nyaram ya udah lain jam masjid tadi nyaram tukang tahu bulat udah kamu Noadan manena jongjon di kebon ayah dulu itu ayah diwai Noadan manena hare-hare sare ayah deh Gusti masuk miris tinggali masjid zamannya punten tak sekalian gunting pindah masjid alhamdulillah di satu sisi uing mah tapi di sisi anu sejen uing sok miris dina jauh hati nah masjid zaman ayeuna kadang-kadang persis siga HP ari HP na palus-alus ari pulsana uhan apa nama Android Samsung iPhone dupang anyarna di deuleu pulsana dan mau daek SMS ke ngideum ka baturanna komo kuota mah geus 3 bulan saat aya we nu teteangan teh wifi gratis teu papangijieun babaturan hotspot euy masjid jangan persis kayak gitu masjid sama 2 tingkat 3 tingkat bantuan di Saudi bantuan di Qatar bahkan bantuan di Australia di dalam jamaah nak dawahan punten ibu bapak simpuri mari ngomong di Ciranca dan apa rek ngomong di Manon Jaya we kesaksian ngantena urang Manon Jaya ge nurutan urang Ciranca kumaha kitu salat maghrib masjid nu sakitu badan gatengan ayah sajajar kumaha salat isya tinggal 5an yang lainnya berguguran kumaha salat subuh leuheung duaan ieu mah sorangan atuh diborong no ada si eta bantuan sia no koma no jadi imam makmum banyak yo si eta si bantu jadi imam makmum nakar putut alias sholat sorangan leuheung bu leuheung pak leuheung lain alus leuheung lamun sorangan teh ngora keneh yo aja sorangan teh geus aki-aki umur 70 tahun kurang seutik lempang geus tongkong ngomong geus tameh wah waktu geus mau tanoh ciri teh pae tapi da bulan ternyah teh ka masyarakat jam 3 jam 3:30 geus sudah ulah kiru kacai ulah kiru ganti baju teh sing lumpat ka masjid sup ka masjid cetrek ngahurungkeun lampu masjid
pan panggilan kita teh mik maksud rek kahudangkeun cek si Aki assalamualaikum walah geus ponok napas lagi malu geus kolot bari keur monan aloba teh ngarokok ku Haji Dodo warahmatullahi wabarakatuh nyingakeun lah kaya masyarakat kampung Ciranca hing waktos lah di masjid pagangkos nunjukkeun jam dilieu kumaha nanti jam nanti goreng jam nanti Allah kada kalepasan ngomong dina mik goblok jam nanti aya nu maling doi orang nu ngagodon meureun jam nanti tungtung lapan si Aki jadi bingung ieu teh geus meujeuna adan acan geus asup wajib subuh acan da pukuh jam eueuh lo ditinggalkeun tapi da teleungiteun akal ceulina dirancung-rancung ngadengekeun tentang lembur sugana nu adan kieu eta ceulina teh kana janewa teh ngadengekeun tentang lembur peke tentang lembur anu adan alhamdulillah nurutan manehna adan di Makkah di Madinah nu adan teh ngeudaheun ieu masih ake adan nu hees begitu berat nu teu disebut jadi disebut nu teu ngeupan jadi ngeupan dasar dipepele meureun beres adan si Aki luak lieu ka mana cenah urang Ciranca teh usah potong-potong acan berencan harudan rek diudangkeun bari sholawatan malum kolot suku katuhu disanggujarkeun diusapan kulumun anu katuda geus remati geus asam urang geus kaling siran bari kalan-kalan beurangna sok ka sawah suku kenca ditikelkeun daki darasana buah batur leungeun kencanya kalau mik tuluy sholawatan ari sholawat Arab teu bisa meureun bisana pujian Sunda baringan sakitu-kitu na bisana teh tapi alus najan bisa sakitu daek ka masjid daripada pinter segala makmum ka masjid cek si Aki bari ngusapan suku maksud ngahudangkeun urang Ciranca gitu sih ngapunten malah bari ngusapan suku wanya gosagi simab dialah bari ngusapan suku yang joya indung nyebut indung papa ngan leungeun keur ngoprek suku malum kolot dan jadi pabeulit bahasana teh anak pok teh yang joya indung suku ari pek daya pemuda nu balik gadang di pos roda tingkes gapleh, tingkes remi dari turikeun ku si kehet teh sareng sadaya ramone goblok sia kalau kang ngageugeuykeun aki-aki di sia manu adan kehet lain sia manu ka masjid loba awas ibu bapak deung di bangun mah intinya inti sarina sari aciring aci or of the car daripada perayaan Islamiyah tiada lain dan tiada bukan adalah tentang sholat semeriah apapun acara peringatan Islamiyah mubalik doa mubalik terkenal kori internasional paribasakan tapi efek karena peningkatan sholat dia masyarakat berarti acara dan sebuah acara hampa tanpa makna sepi dina harti maslahat naon tetapi najan acara sederhana membalik lagi nu deukeut baik kori nauki nu murah baik tapi aya efeknya masyarakat ngarobah karena disiplin dina sholat berarti acara nu barokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala mana komo yang masjid ke sakitu hebrina masjid ke sakitu cekirna masjid ke sakitu endahna ulah siga nyeun pasaran nyeun masjid teh pasaran dia para gi maot teh pasaran teh ulah siga nyeun pasaran omanya pasaran tanjeun pasaran ai nyumbang sok hayang pagede-gede ari ngeusian pambungkung pajurung-jurung akang we dipayun
mamang mah dipayun abdi mah nom kene ieu mah masjid sia lain pasaran si gede Jombang geus gede Jombang si semangat geus sia sabab leuwih gede kene ngamakmurkeun masjid daripada ngabangun masjid benar ganjaran ngabangun masjid gede tapi aya nu gede nyaeta ngamakmurkeun masjid ulah ieu mah ngabangun teu melo ngasupan masjid oge momo naudzubillah bidah ibu bapak hadirin rahimakumullah berbina cekap lah gue dipanjang-panjang aja mesti dipanjang-panjang dia terada rapalkan iya lah yang dia nyari ilmu mah gampang lu hese mah ngamalkan ih lain mana sia ilmu gitu uing lain ke ngabas mangnana cari pas ilmu balikan deh nyari ilmu mah gampang lu hese mah ngamalkan lain mana sia ayah mangnana di dia mudah-mudahan sing panjang umur sebab biasanya jelema ngaranna nama sok bawa kadang-kadang ka bawah ade kadang-kadang ka bawah goreng kamari mah cenah aya ajengan ngaji meuni loba teh penjelasan padahal mangana teh milu gerogokan kadang-kadang ka bawah goreng kamari mah cenah tuh di paseh aya bangsat meuni loba teh babawaan padahal mangana teh milu babado kadang-kadang jelema ngaranna mah sok kapitna deui kamari mah cenah aya ajengan babarengan jeung awe meuni gulis teh euy ulah teru eta mah pamajikan dulu itu pemajikan ajengan disebut pemajikan Mang Nana nyaho pemajikan Mang Nana mah jagenutnya hideung sia lain nana ieu itu nana Manung Jaya kunaon dari ilmu make kudu diamalkeun lantaran tuh deui bekal paeh dari kecuali amal ih lain soleh sia sorangan balikan deui eueuh deui bekal paeh kecuali amal sorangan lain soleh lamun amal soleh dibawa ke urang si soleh kawan naon atuh dia tadi ditanya balik ke malaikatnya soleh hari amal mana eueuh dibawa ku Mang Nana bener eueuh ibu bapak hadirin rahimakumullah anu terakhir bisa simkuring sejata waktu pasadayana simkuring mah bahasana garihal simkuring mah bahasana kasar maklum simkuringna makhluk kasar sanes makhluk halus jadi kahareup lamun urang cilancar rek muludaan rek rajaban hoyong ulah mau balik anu nyariosna halus maka simkuring ngarekomendasikeun mangga ulem we mau balik makhluk halus teu kudu dibere kopi teu kudu dibere susu cukup we suguna matak jeung menyan ngan balik muliang kabeh iwa pahadun rahimakumullah rabbina cekap sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.